Kabayan, man mau untung menangkan pamajikan si Iteng. Tapi awal itu kan kebebeakan di Saudi. Tuh, lamun menangkan saja beres kumaha kan, sekarang kelaparan. Lain di si Saudi atuh Abah. Di Saudi gitu. Siapa Saudi we, kumaha aing we. Ini. Tugas kakak tuh ala nangka. Bangga teh HS molor. Di kan tuh cek aya gawe na ulah HS wae tuh. Kayak ku hayam tuh hayam gelaliar nggak ada duit. Ngalanangkana di mana Abah? Di kebon atuh mah nya dina hulu aing. Suh jika ditugas gitu. Aduh, bagul kebetan euyeun. Geus hayang nyendodo nangka ya, teu puas tuh. Laki ieu kasurupan jin tumang. Oh, juga lihat digawe dieu. Eta maca korannya cenang batur di halangan we tersenang-senang teh. Abah, ngalanangkana iraha. Ayeuna atuh menjak lebaran isuk, uga minta teh mengeun wae di bado cek batu bar dicekos sih. Si Abah labu. Daripada aing ketempuhan, mending boga minat teh seberapa kok ka aing teh nyiratakeun nya baru gubanta aing ujung kirna. Aduh. Oh, iyo, menurut si Abah teh nang kata bener. Lobot, menekot ayat tilu. Woi, wah. Wah, bener. Kalau nang kata pengen cek si Abah. Nangka. Cek si Abah sekolah tuh mending teh. Lamunnya mah maneh sekolah. Cik atuh ngajelang pan maneh teh nyaho aing teu bisa naik. Loh, itu mah alasan sia we pangedulan kabayan. Nangka teh kitu nya malan. Baur moal kitu kasurupan jin tumang mah. Baur di mana kata euy. Cik sawe tuh ngajelang sia. Lamun aing ngajreng terus kumaha ku sia. Ya, diajak balik sia teh. Cek Abah teh nya maneh teh kudu dibawa balik cenah di tanggal nangka kapan ka dieu aing teh. Aing mah lamun teu dititah si Abah mah mau daek ka jeleng. Aing geus sarua lamun teu dititah ku si Abah mah daek ka aing mah teu bisa naekna oge. Komo dititah ku sia aing mah kabayar embung. Aing mah yang nitah, mah yang ngalah nangka. Itu aya aing baju cukan sia mah. Waduh. Ya, maneh manangka nekadna teh nepi ka potong eta beheungna. Aduh. Kakara aing menginangkan nekad kieu. Aduh. Tah ieu baru nangka kolot. Ngarti si anak hayang aing. Aduh. Aing teh kudu capek atuh ngajelang sorangan. Hese neang anu kieu mah. Aduh. Bah. Geus bah, dagoan sing wareg sae ada doa Garut. Kada doa nangka. Ke dagoan nangkana balik sorangan gara. Ilah cek kabayan teh. Kita dengar ada dagos kabayan ya ngadukan nangka. Kaburu lebaran gitu ya. Ini kararas ngaduas cek kabayan nangka teh. Dibilang di Arab tuh tadi. Aduh. Kumaha mawana nya. Duh aing. Dibawa. Aduh. Batu tahan aing tuh. Dengan tali aing dituntun Makanya aing jauh-jauh udah mau nangka. Masa sina motong nangka mau sekolot ieu sorangan. Hei, nangka. Piraku maneh teh nyaho imah aing jeung bapak aing. Abah, mitoha maksud teh. Gampangnya teu heula nya ka ditu nya. Mapa ieu mapa susukan. Engke geus deukeut imah, hanya corangannya. Heeh, nya. Kuring arek boga perlu ka ditu. Nya. Nya, teu heula nya maneh teh. Popojoh ke deukeut imah hanya nya sekolot ieu. Itu Gitu nangka. Hei. Dadah. Waduh. Nangka geus ini teh heula aing lah. Aing siap aing balik nya aduh aya perlu. nah itu sangat didudukeun. Balik Impang heula aya perlu. Kita dengar ada dagos kabayan ya ngadukan nangka. Kaburu lebaran gitu ya. Ini kararas ngaduas cek kabayan nangka teh. Dibilang di Arab tuh tadi. Aduh. Gua sesongnya jadi apa teh? Ari keras teh kasih Iteng.
Kenaon atuh maneh di Sisahudi teh. Akang teh geus sono Iteung. Aduh. Iraha Iteung ngerek mulang. Iteung bela akang tahan sanajan ku abah dicarekan wal poe oge demi Iteung. Aduh. Ilah cek kabayan teh. Kita dengar ada Agus kabayan ya ngadukan teh. Kemana si Abah ya? Wah, jika kan masak di wae. Da itu sana burung tuh di dapur tuh. Wah, si Abah iya tuh. Kananya tuh mah akur jeung uing ah. Si Abah mah. Wah. Geuning datang si kabayan teh ya. Wah, kabayan angkat teh. Aduh, si Abah kenal Abah. Iya yang mana angkat teh dapat kita tadi angkat teh. Angkat wae. Ai kitu can datang. Nya encan tusan ngeurkeun anak. Kapan tadi teh Abah? Mau di pepatahan ku abi teh. Kumaha? Nangka. Nang balik heula. Maneh teh geus kolot ieu, beraku teu apal imah Abah. Dasar si berkokok, banyak nangka bisa balik sorangan. Dasar si pengaduan. Bah, ulah nyalahkeun abi. Anu salah mah nangka. Maknya geus kolot bisa balik. Iya, gamin atuh kieu mah. Ih, di Bandung teh teu harugo. Taraco eta beuki hareup teh, teu beuki alus sebenarnya ku teh. Ih, kalakuan teh kumaha nya kos berak beureum wae teh. Ih, yeur.